sadaya boleh jumpa tepung dangu deui sareng simkuring Budi Kusuma disarengan ku ngomong atas ya sok ngajedoh gua kan lain kakak pan perkenalan harusnya dikenalin ku Genta Erba Palaguna hai hayang jadi artis ya dina acara sapertos biasa nyaeta bosna Cangehgar naon eta teh Kang bobodoran Sundana Cangehgar is atuh anu disanggakeun sapertos biasa ku alpukahna saderek nyeri huntu naha sok ngega sapatu ubaran baik ku batu takol ku halu dagor ku palu puasia obat nyeri huntu palu jaminan mutu space iklan walaupun tos teu peryogi aduh acan heureuy urang kupingkeun obrolan keluarga Ceeti. Teneng teng Ibu bapak ningali AGG nya sok asa emut baheula mah aya Ariel nya jiga sapatos Ariel sakedik sapertos ieu kadang mah mamalihan oh jadi kadang jiga Ariel kadang juga kiwil ibu mah sok heureuy wae ibu kadang jiga Amril kadang eta di eta naon buuk eta mararudul atau tapi namanya di paras ibu ya ari kanu sepuh soknya sanes nyebat buuk atuh naon rambut sanes murudul ibu teh ieu teh ngahaja di mohak nyantai nanti bakal sana dirapihkeun ibu makan segala delivery etanya nah delivery nya maksana teh di ulam jalmi di gitu paras di ulam jalmina capster na teh kayak bumi merenya tara asa tara ningali buka salon nya aya jalmi anu bager ka ibu teh nu nyaaheun kan urang teh apa kadang-kadang geuningan urang teh jol diraih ku batur teh nya tiba-tiba ujug-ujug jelema teh anu ya lamun urang keur di Mekah nya di Masjidil Haram sok aya nu ujug-ujug mere tuangan aya nu masihan cai jam-jam aya nu masihan korma aya nu masihan korma eta teh teu disangka-sangka luas we kitu tiba-tiba we kitu Bu nah dari rezeki teh kitu ngagambarkeun urang teh namun dina kasapopoyan teh urang teh berehan ka batur gitu eta teh leres cenah Bu upami di Mekahnya naon nu ku urang dilakukeun di Indonesia gitu nya di negeri asal di ditu teh sok aya babalesna gitu gampil nama kieu rehna Padang Arafah teh gambaran urang engke di alam mahsyar di padang mahsyar kabayang teh jelema marake baju bodas kabeh make kan harita mah urang teh make ihram laras jelema teh bodas kabeh nyacas di hiji padang di hiji tempat mohon di hiji lapang terbuka gitu nya daerah terbuka mangkading eta teh padang anu panasna jiga atuh namun di Indonesia naon Bu panasna juga daerah mana ya tak Cirebon tuh nya eta mah tak boro-boro aya tatangkalan harita mah ayeuna geus seueur tatangkalan teh dipelak ayeuna mah mohon sareng ai keur zaman harita mah lamun keur usum haji seueur tenda tah tapi gambaran rehna urang teh engke teh di padang mahsyar teh siga kitu tah panas nya ngumpul jelema teh nah maksud ibu teh kieu lamun jelema aya nu nyebutkeun bahwa lamun urang keur ngalakukeun umroh atau haji teh sok aya wawalesna jika di urang di kampung sorangan ya. Dina kasapopoyan kurang leuwih mah mohon tapi teu jadi patokan misalna urang pelit di ditu urang teh jual aya jelema bahir henteu teu kitu henteu langsung pok-pokan gitu nya henteu togmol teuing atau misalna jelema ujug-ujug bager da jelema mah jiga aya bau lah lamun dina bau na malam jelema ieu bager batur teh masing ti negeri
mana gitu ningali ka urang teh dina marahmaina dina bebeungetanana jelema teh ieu teh jelema bager kurang lebih gitu. Ibu juga nu kirang bawa santen. Apa entes kaos? Seperti biasa. Seperti nu kirang ieu ku Rada serak. Mohon pas sholawatan. Alhamdulillah. Rada kirang nyentring gitu tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana aya wae? Nya punten age. Mang Mit. Mang Mitra. Mang Mit. Iya biasa. Abdi mah pami teu pernah sadinten sareng bae teh. Asa anu kirang gitu. Aduh. Pami pernah sareng bae teh. Hati teh sok tos beres ti dieu teh asa pang imana lah gitu. Pang solehna gitu. Abi getong maka Mang Mitranya abi upami sadinten ya kan sok aya abi teh angkat misalkan kuliah atau napi damel gitu tanya. Mohon. Teu pernah ki sareng ibu. Nah, ibu duka nuju di kamar istirahat duka naon tah. Di ditu teh nya di tempat damel teh sok aya we nu kirang. Nya gitu mantap abdi teh. Bu salimna. Tong sakti bebetot. Nya ibu mah pami ngobrol sadinten sareng abdi gitu nya. Yeah. Dina sadinten aya sakali we pernah abdi teh sok aya pulunganeun gitu sareng bae teh. Janten abdi teh janten asa duh geuning nya kitu sok kitu tah. Aya we gitu ibu mah duka abi ge paras ngekos di dia bari sabaraha juta ge ieu salaresna. Mohon. Nya di aya-aya we Mang Mitra. Da abdi mah justru beres di dia teh. Munel gitu. Kadang mah nyanak sa plastik gitu. Hari mana eta mah kue restan. Ya, ayo Mang Mitra mah kan sok aya ieu Ya henteu buat itu mah heureuna kan. Aduh, karena buat itu mah tara gitu abdi kaluar ti imah ieu leungeun kosong gitu. Jika beres MC can bayar di harita geuning sok ngoleap geuning nya. Ya. Asa duh engke ditransfernya teh asa ngoleap teh beres MC teh gitu. Ngeplosnya. Ngeplos gitu. Ai ieu mah teh beres ti ibu mah abdi kaluar teh. Ya canak gitu. Aya wae ibu mah da. Mana nyinir? Sanes berarti nya abdi mah ya Pak aduh. Nya biasa teh abdi teh sok aya keperyogian gitu dan dai ngarepkeun tina ngabeca mah atuh sabaraha nya agenya. Nya atuh ayeuna mah komokan tos seueur moda transportasina. Budak sakola ayeuna teh beki gede. Nya abdi teh keur mah hirup sorangan. Geus mulai ngageter sorangan. Jadi Teu kudu. mimitina mah halus aya alaeun. Da abdi mah sanes alim di karunya batur tah lain gitu memang upami ningali kan. Rambai. Nu beres ngomong teh. Iya, lamun ngomong tong sok dibarenganku batur teh jiga nu hayang iba. Nya. Sanes berarti cing sumpah abdi mah kali ieu Si Mang Mitra. keur mah abdi mah jamil teh kage. Ya. Punten sabatang. Sok mah tenang. Sok segitu lah tah. Antep da lalaki ieu. Lamun si Kokom sok bingung ibu mah. Jual minta celunun minta sabatang. Jeung mentana teh nu kletek. Di koko mah kadang. Aduh. Raosnya. Agak ieu udah daun ya. Naon gitu? Senyereng gitu kan itu. Bubuk Mentol. cabe. Bubuk cabe. Karena pangomong teh setiis itu. Ya, mentol. Oh nya. Duh. Sugan we gitu orang RSO DSO ngopingkeun. Hei, teu kudu. Jeung apalnya Mang Mitra. Apa abdi sok ngajajapkeun ka bungur mah? Kamana wae tah? Hoyong terang upami orang-orang nu daramel di rokok gitunya. Mohon Aramengna teh ka mana eta teh Mang Mitra? abdi untuk ngajajapkeun Pak Buas. Mancing teh picilakae. Nah, apa Pak Buas? Udah kampung mah CSP abdi kieu pisan sang Pak Buas. Caket lah abdi teh kan sok aya di naon teh kampung mah kan kantorna teh di ditu di Oten. Nya. Abdi sok di ditu nangring. Oh, di Jalan Oten. Mohon Eta teh di kantorna. sanes di tukang eta nangka. Nya dirinya seueur tukang nangka. Tukang nangka.
Ari si Gina kemana? Eta mah Tong balik deui da geus teu lucu. sanes bae teh abdi teh ka dieu teh peryogi. Astagfirullah. Nah, jadi juga Cikokom nya Nya cerik wae. cerik wae. Sanes agege abdi teh ka dieu teh terus nama. Budak teh geuningan ayeuna teh geus gede. Diinget-inget ku abdi teh geus aing. Aya kana 7 tahun abdi teh ayeuna teh bududuan gitu. Lala jangan. Mohon bae teh. Nya atuh milarian atuh naha da sah asal bener mah. Barina ge da aing ngaranna lawan lalaki mungkin kawasa. Ya. Pek we rek neangan deui ge. Atau napi milarian di aplikasi. Atos. Ya, di aplikasi ge seueur ayeuna mah. Aplikasi jodoh maksud teh sanes nu macem-macem. Atos abdi. Kan lain perkawis eta ge abdi teh ngemut budak teh didikeun gitu karunya. Emang kan abdi teh hirup sorangan sebagai single parent. Aduh. Single parent. Ya abdi teh jadi bapak ongko. Nya. Hanya jadi indung ongko. Agege mungkin pernah merasakan. Tuh, atuh siapa? Abdi mah kan lengo. Kuliah kene. Yang kege ngarasakeun. Hiji waktu bakal jadi duda. Tak suka doakan banget. Sesangeunana. Teu enak jadi duda teh meureun. Teu kiat Abdi lami. Abdi menyaeta budak teh keur mah awewe gitu nya. Karunya ninggalin. Butuh sosok seorang ibu. Aduh. Ari Mang Mitra aya niatan teu. Abdi mah sareng agege teu pirah hayang kawin jeung Ayu Ting Ting. Ya lain tebira. Lain tebira. Kang Mang Mitra abi ge ningali aduh Ayu Ting Ting coba namanya si Matana teh kan duka operasi naon nya. Abdi mah ningali dina acara nanu na TV eta nya. Ya. Nu lapor Pak. Tiap ningali Ayu Ting Ting teh sok di selawatan ku abdi. Aduh, sugikeun ka kitu. Ya mah gambaran nya. Nya bener lamun aya nu dipikah hayang sok selawatan. Da urang mah teu apal ngadoa we hayang. Ya. Tapi kudu ngaca. Kudu ngaca. Maknya Ayu Ting Ting. Walaupun tidak ada yang tidak mungkin. Nuhun. Cek Gusti kun fayakun jadi tapi karunya ka Ayu Ting Ting. Lamun kawin jeung maneh mah atuh meureun karunya. Nya eta abdi teh ku kitu na. Mantap kamari teh abdi teh mikir deui. Tong Ayu Ting Ting teh atuh nya Gusti abdi teh. Saha atuh sok? Kira-kira we ieu Mang Mitra. Kamari mah aya nu nyaketan abdi. Aduh. Saha eta teh? We yakeun ulah bae teh. Nyepek wae da ibu mah teu apa. Teu apa juga bejakeun ulah. Nya abdi teh kan abdi teh caket gitu ka istri mah agege. Eta teh ngekos di Ibu Eti oge di dia gitu. Oh, aya di dia? Mohon SPG. Aduh. Caket cak abdi teh gitu. Kadang mah ieu Amitra cenah beli bade tuang sok dipasihan abdi teh gitu. Ngan sok dina piring plastik gitu. Ini jiga ka ucing. Ya ucing mah dina piring seng atuh. Sok diketruk-ketruk. Upami bade masihan. Truk tong. Eta teh ucing geus apaleun. Maksudna mah meureun bisi maneh yang barang tuang tapi meureun manehna kagok kayak ditungguan mah. Ya sudah bae teh abdi teh. Akhirnya mah abdi teh ngajauhan gitu. Datengeunah gitu. Banyak abdi dikitukeun abdi teh lalaki. Gitu. Ya. Kadang mah abdi teh nya mikir karena nasib abdi gitu nabat kieu-kieu wae. Oh, henteu atuh benten-benten jalmi mah. Upami abdi gitu nya naros batur mah kitu abdi karena keahlian abdi teh seueur kabisa teh agege. Ya atuh dan tuh pasti teu mau ngabeca hungkul meureun. Kantos abdi teh janten kapungkur MC gitu dina nikahan. Nampi abdi teh nampi job gitu. Nah, nanu hese mah atuh abdi teh karena pakaian abdi teh harita teh jas oge namut gitu. Oh, jantan nu sesah teh pakaiannya dah rapi, ai kapungkur kumaha gitu. Nya abdi teh mau ngelepat dina pidato bungkul gara-gara
Cik kumaha. Rame ya. Cerita pidato esok rame ya. Kumaha cik mimitina. Mau abdi teh mimitin apa? Abdi teh pidato kan kaleresan nya ngantos sadayana kan kaleresan abdi teh kantos janten RT, kantos janten RW abdi teh gitu. Hari teh abdi teh pidato janten MC. Bapak-bapak, ibu-ibu nu pika-hormat. Khususna ibu-ibu nu aya di sadayana. Sadayana ge tos apal abdi tos janten pajabat di dieu. Kumaha ibu-ibu? Salami di arewean ku abdi. Nah abdi di alungan sapatu. Nya atuh da Ya, di tuh, RW-an. Di RW-an. Pan kumaha abdi nu lepatnya di mana kata-kata eta? Ya eta lepat atuh. Ieu kudu di ieu teh nya. Kudu di sensor teh nya Iqbal. Teu kudu. Dah bener. Misalnya ayeuna nya kata-katana mah bener. Misalnya naon di barerean. Berarti kan di bere, betul. tapi loba gitu. Di naon mah Nya upami di ieu arasuh. Tah berarti ngasuhna leuwih ti hiji. mobil Di marobilan. di marobilan leres. Nya. Tapi pelebah eta kumaha? Ya abdi teh lepat terus we. Mung narasumung ibu-ibu salami ku abdi di arewean. Di RW-an eta mah tong dijikeun tong nganggo imbuhan. Ok power ngaroborol teh. Terus kumaha? Diusir abdi teh beti. Tepirang ngomong gitu hungkul. Fatal atuh nu kitu mah. Komo janten MC abi nuju MC-an ka Pungkur aya nu ngaresmikeun pabrik. Sami eta mah komo lurah. Kumaha cenah? Nya bade ngaresmikeun pabrik. Nyesek kumaha? Ya si pabrik teh pabrik tekstil. Da acarana teh di Cicalengka ke Pungkur teh Ranca Ekek. Dengan ini kami resmikan pabrik tekstil. Cek si eta na teh. Cek si lurah na teh. Nya. Di Harewos ku ajudanana. Bapak punten kirang es. Sareng pabrik es. Eta mah bodor ieu benernya calung. Abdi mah sanes ngabodor ageng. Ente, abi ge mung eta we gaduh sakitu-kitu. Materi teh aya deui materi pidato mah. Mun bisa loba mah jadi borangan ngabodor sorangan. Jangan era ku Paji Topik. Paji Topik Fatur Rahman. Ya abdi teh diteraskeun gitu jantan MC teh akhirna mah abdi teh liren lah gitu. Da memang nyameureun kirang pas lah abdi dina palebah eta. Gentos deui pada malan teh. Kana naon tah? Akhirna mah abdi teh kana icalan harita teh. Oh. Icalan BH lebetan lah gitu karena lebetan. Cing atuh meuni mislek wae. Lain nu lain atuh loba dagangkeun teh. Baju Pan abdi teh budak tuh. channelna kitu da kenging channel eta ge ti si abang urang Padang. Ya cenah bisi rek jualan abi boga barang cek mah teh kitu. Naon bang? Ya iya cenah kitu nya pan bingung abdi teh nolak teu bisa nya icalan abdi teh di ditu di naon teh di DKNY. Oh. Naon yang DKN? DKN mah New York atuh. Oh caris dalam kaum nih Aduh, reuy baheula. Reuy baheula. Abi tos teu ka alaman deui eta. DKNY. Dalam kaum nih. Eta teh zaman 82 gitu. Ari eta tos cimol tos didinya teh acan. nya kerja mah di Jalan Cibadak mohon. Tapi teh icalan lebetan gitu acan BH. Yang itu kok gorowokan ibu mah enggak nu bade ngagale BH mah enggak nu tacan di BH mah enggak iya BH raos dianggo ibu anu 32 3 obat 3 ngadep mangga dianggo gitu. Waduh. Lancar. Bener geuningan eta. Tah balabah nya ibu mah enggak ibu bisi bade dicobaan kok teh gap kok itu dicabak cabok na. Lain atuh mah cabak. Ngukur. Nya jabat teh ngukur ibu ukuran sabaraha iya abdi aya gitu. Itu mah aya ibu-ibunya. Pan si BH nanti mana geus nolol kawatna teh. Pas kajebak ku abdi cep teh tah mah. Getia. Lengen getia.
Beleguk sih. Akhirnya kumaha? Nya abdi teh diren deui memang ditewak tibum ongko. Barang dicanak ku tibum teh. Pokoknya dagangan teu aya abdi. Susah deui hirup teh. Hari taman nepi ka atuh agege eta mah ketika barang dagangan si BH dicanaknya. Nya. Ukur BH nu dianyo ku abdi gitu nu teu. Nah, berarti anggo. Nya jang contoh. Coba dengan garetihan ya. Akhirnya karena beca deui. Beca ge aya kana 4 kali na atuh abdi tos dicanak ku tibumna. Beda we aya orang dalam gitu. Tadi nama beca itu terus disita lah gitu. Nganya eta sok aduh teu jujurna jelemanya. Kumaha gitu? Nya si beca keur dicanak teh ku tibum. Da atuh uwi-uwi teh pas dicanak deui gitu. Telengkap si beca teh. Oh gitu. Sok aya nu dipurutul kumaha? Mohon. Eta mah spakbor teu aya. Terus tudungna teu aya. Dicanak teh aya asa ukur tinggal rangka we unggul. Jadi piributeun buahnya buah teu dicokot. Nya ieu mah kanyataan atuh berarti. Hirup lagi. Cerik-cerik. Ya, Mang Mitra. Mending ngiring sareng Abi. Karena naon agege? Henteu ayeuna mah ada. Naon atuh hirup mah diudag-udag ge Abi neme ieu teh neme diajar. Naon diajar naon? Diajar tong diudag-udag teuing hirup mah. Dengan rezeki teh diudag-udag teh jiga kalangkang. Tah gini. Gini eta. Poetis. Nyai geus sorbu eti. Abdi kantos nguping sorbu eti teh. Rezeki teh gini jiga kalangkang diudag-udag lumpat di daguan cicing. Jadi kudu dipancing. Tapi abdi teh gaduh upana beti. Tegaduh upana teh da teu diusahakeun. Sok. Lamun urang ngudag-ngudag rezeki, urang lumpat ka katuhu, manehna lumpat ka katuhu. Urang ka kenca milu lumpat ka kenca. Lir ibarat kalangkang, lamun kalangkang mah lampu ti hareup, kalangkang di tukang. Lamun urang lumpat ka tukang lampu di hareup, sika kitu sabalikna mantak urang teh ulah teuing ngoyo. Tapi rezeki mah kudu dipancing. Namun urang loba mereka batur bakal malikan diga bola pingpong ditakolkeun. Urang mereka batur rezeki bakal balik ka urang. Eta mah tos janji Allah nya. Tos kitu pitrahna. Lamun urang pelit ka batur nya moal aya rezeki teh balik di ka urang. Berarti punten nyuhunkeun upana. Ieu mah laukna mah Mitra mah lain bade mancing. Intina mah rek minta duit sia mah. Ibu mah sebenarnya mah lain embung-embung ting mere. Iya Ibu mere. Sabaraha itu bet. Jeung ditingali. Sia mah batu teh jeung nanya sabaranya tarima we mere sabaraha ge ibu teh. Agege mah masih Kela Abi nuju nyaketan mahal ini ieu nuju kedah seueur. Mahal ini teh penyanyi. Penyanyi. Dek talk show. Teu atos kamari ka kampus. Oh, Duh. Bogo ka mahal ini. Nya. Iya mahal ini mah urang Bali. Nya. Aduh nih. Iya, mahal ini mah teu cocok jeung urang Sunda mah. Nah, Kira teh loba ieu gempa. Apa endog lini? Lini aya lini teh gempa. Ini Abi mah dasar eta mau hoyong lilinieun hungkul. berarti agege abi permiosnya. Ya sak mangga. Kita sudah sama kedah closing tadi. Nah, atuh Dah lebih teh 20 kan. aduh, nyasa. Kan bae sok adi tukeun aturun ya. Ya, Nuhun berarti. ibu nunuhun. Ya, lamun jelema beunghar kabeh, ibu ge teu bisa mere sedekah. Ibu ge teu bisa mere barang bere ka batur jawab jelema geus beunghar kabeh. Ya, alhamdulillah ibu bisa kene mere ka maneh. Nuhun berarti. Aduh. Jeung suntangan. Agege Iya mangga. Mangga nuhun ilmuna. Aduh. Jadi omongkeun jadi ditinggalin. Kulutus. Ukur 5.000. Legu geus eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.